Aduh, akhirnya aya nama si Nur dicolok. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadikan orang teh keur nikahan si Nur tenyen vlog kontennya. Da karena emang keur bener-bener sibuk oge sih sabener nama. Nah ayeuna kan bagian ngunjungan. Ai di urang mah masih kene make acara kieu. Biasana saenggeus ka 3 poean acara nikah. Jadi di pihak keluarga wewena teh nyemah ka lembur imah salakina. Tuh tempo naon guys pangantena ieu mah haneut keneh tos blaem-blaem. But what the hell, boy? Pokok nama hanet keneh iya itu na komo duit nama leuwih hanet ti blaem-blaem weh. Oke lanjut. Sekian lila nungguan para ibu-ibu kukurucus. Aya nuker bat-bat make up, nuker pabelit kutangna karena diburu-buru. Aya oge nuker ngaca make tiungna miring sabelah. Pokok nama rupa-rupa weh ibu-ibu mah lamun keur diburu-buru teh. Sekian nungguan lila akhirnya pada nongol ke hararep jalan. Teu lila-lila langsung berangkat. Berhubung salakina si Nur teh lain orang jauh karena nikah teh jeung orang nu masih sakacamatan. Mungkin orang rumpin mah arapal heueuh ka lembur sampai mah. Urang oge lamun teu salama pernah 3 kali teuing 5 kali ka dieu teh. Soalna meuni satiluna dulur teh karawin jeung orang dieu. Nah ieu teh kan geus pada datang ka imahna tiba-tiba urang teh salpo ka si Acut. Biasa nama aya di panoongan meuni tiba-tiba aya di dieu. Oh horeng ieu mantan-mantan hayang ilu ka dieu nama aya Acut guys. Pantesan ieu di jalan keneh ge mending geus cungar cengir bahagia horeng arek kapanggih Acut. Oke lanjut. Pas datang ka dieu teh kan barang hakan cemilan, ngopi, ngudud, bari ngobrol-ngobrol gitulah. Tiba-tiba pisan keur asik ngobrol titah pada dalahar heula. Yang geus we digaskeun soal isi beuteung mah. Lalaki mah emang beda jeung awewe lamun dahar teh meuni sapiring mentrung nyuk sanguna. Cek si Siti Marjuki teh mah mungpung keur aya jeung keur loba cenah guys. Ieu teh kan geus pada dalahar tapi buru-buru hayang baralik dikarenakan arek hujan. Tempo naon geus sungsat singsat bae. Geus arah teuleun hayang geura balik karena di imah teh boga poe pakean cenah. Nah mungkin sakitu heula videona. Oke bye bye, see you next vlog.